Aing tanggal kadu kakak gede nawe wungkul batu nu baruahan nu aing teh buahan-buahan kayak teh. Aing salah naon, nya salah melak mah. Aing satu teh mahal meuli bibitna. Tahun ge buahan, ari aing geus 5 tahun gitu buahan-buahan. Tanggal kadu teh gemuk mah kurang kumaha, ku aing teh 2 bulan oge digemukan nih kita kayak digemukan ku kulit kopi. Heuh tanggal kadu aing teh buahan-buahan salah naon aing nya. Oh, aing dosa naon ge melat tanggal kadu teh buahan-buahan, cuman teh heuh setahun buahan. Geus 5 tahun kalah gede we tangkalna ngeleceng ka luhur. Cup, mikir naon? Sia deui datang teh nyawa aing teh rungsing teh bal. Rungsing ku naon atuh? Rungsing ku naon? Aing malah kadu geus 5 tahun teh buahan-buahan ieu. Nah dosa naon aing nya? Putut kaduna ieu mah. Ning ngurus lagi nanti bisaeun. Ning aing atuh. Karek ge meuli geus buahan. Karek geus buahan? Mana bae kadu karek geus buahan kehen. Mau cepat dapaleun. Sagala ge yang buahan mah pelak heula, urus heula, gedean heula tangkalna ieu aing geus gede tapi teu buahan-buahan Butut kaduna butut. Butut kumaha ba? Butut we lah. Nu aing atuh aing ngan bat meuli langsung buahan nu aing mah. Nu balik kehen. Geus aya buahan.